ampun ngapunten ampun kanu maha agung nu kagungan gunung payakun sekeseler tepetek-cetek nu aya di legok Cipongpok sejangar reah beeling kemerdekaan negara Republik Indonesia anu ke-75. Ampun negara RI Sinanjung sekali merdeka tetap merdeka. Ampun Polalut ke Gusti Nu Maha Suci Panggiat Pangraksa para abdi-abdi seni senyana guang laratan tulis ini abdi nempatkeun jalan laratan katampian kesarpati kaluwi sifat tahuna leuwih nu ngaruncang diri anu sakiwali dek ngaliwat ka Pajajaran bongan hayang pulang adi bongan hayang pulang adi bongan hayang pulang adi padung dengan pangancikan sampun karuhun hayang Prabu Siliwangi nomor di Pajajaran penyawaan sebuah siwit menggelar di Tatar Sunda kemudian nyebarkan wawangi bukannya kan wawangi jarhu turun dan terahayu terus napai masih ayu marwah kawaluyan bayu marwah kaeling sakurnu katitincakan sakur kaliwatan kurang buka tutup pusat buka halangan putih yang gerbang saung sangkar ina tulis titis tulis isi manawi isi kasabut kasabit punah kuraja pamunah kuraja pamunah. Dibantos urang tamada tamaha sok atuh derah ayeuna urang barudak ajarkeun cenanya kamojang urang Sok atuh kayaknya anu ieu urang kalisu urang ajar ngen ka dieu geulis sararing kieu kayaknya eta ngen ka dieu kaca pidayaan sok atuh barudak keprok ieu teh warga Cipong
Orang lajeng hana babaktinya urang babakti ka para sepuh urang anu parantos ngawariskeun ieu ilmuna ieu lisuna pangitu nyanyi kitu nyanyininya tah kitunya sok aya nama urang sasadukuhun biasana teteh kawajiban urang nyambut para pahlawan geus leuwih ti heula gugur hidung kayaknya urang angkat kedua di kukudu doa Kupakan selamat lagi ke semua sangat berkembangan dan sirgandanya bohonci masih para rasul sabati Alhamdulillah Nebi. Alhamdulillahnya. Salajengna kana naon cenah ini ayeuna teh? Oh, diajar nutu pangintennya para mojang eta teh ini. Incun ini incun teh. Oh, nuhun atuh. Sok atuh geura ajarkeun ku ini. ya gua nah kerja barudak ayeuna mah geus eueuh lisu ka desa wae wah baheula mah nya jodoh ge di lisu
Alhamdulillah. Para tos tarias sahun ini ya teteh? Oh gitu. Sok cenah. Atos tiasa rutu, atos tiasa nama, atau merarian dadakan cenah aya nama. Saka cenah eta teh saka. Para Kamara, telur-telur orang teh, keterangan di tadi teh ararobok. aya naon cenah eta aya naon. Aduh, kamarana. Orang teh ningali awewe itu teh kalau teh mau rek disamperkan kesarangan temani. Rek ngajak telur-telur, orang mah. Ya Allah. Kamarana cenah ieu teh keterangan teh ararobok. Can aya cenah can aya. Aduh sibu. Ya Allah. Naon eta? Ibu kami. Sorangan teh ya. Di marana kukuring di ararobok. Ayah, naon ya kalau awewe di mana? Di kampung Cibong. Wah, bener. Kalimat 3 lis dan Evo. Tiga nama anak-anaknya aduhan. Asli itu. Asli. Eta barake asli. Nek ditingali, Naon eta teh? ayah di lumur Cibong kurang jam. Sok, eta mau orang bayang yuk. Kita seorang lelaki. Oh, Dikatain duda, dikatain jajakan nama terangnya. Kan kadang teh tahu suatu angkut. Ya, benerannya seorang buat tengah sugana ya jodoh jak kurang. Sok mirarian, cenah mirarian manoja. ayo baru dah orang teh, ayo. Orang tebok kesaung-saung jika nama tadi teh. Ayo baru dah kurang teh. Pulang pilih. Ah, tinggal orang selik jadi harap tuh, lebih ya baru dah. Lang
hayang. Sok kerasa kasihan kawin dan kayak kasihan kawin kerasa kayaknya. Baik itu mau suka ayah pilih pulangan pakai ya pulang lagi juga ya. Halus gawe enak 40 meter dengan 50 meter. Oh gitu. Pilih ambil ke halus gawe enak. Harus tersalah pilih. Jangan goreng dan dikawin kok. Ajarkan heula aya nutu ini. Hayang ngajaran nutu tinggal ikut kasih mana hayang dituntut tadi mulai hayang nutu nah itu sudah tinggal ikut bukti hayang nutu ngajaran Itu tuh ke dalam lain nutu. oh iya Nutu itu so diajar tinggal ikut kok jadi kayak kok bajikan tinggal oke so tinggal ikut itu dah awas kayak motor lihat ketabrak Teh, punten ka dia. Gaya
kali tukang kami berat. Ya karena cakep. Kolem pak, kolem pak, sok kolem pak. Halo sekali. Kalau memang ditutup, Lama gede ini aluna. Oh ngal. teman bulu namu jauh nanya ini teman maki, berat dua ini. Sok ini jangan, sok di dina, nama kusi di jeng awak. Ope pai, ope. Besok dari tengah jalan Pak Iyo, ayo nunggu